Adik teh balai mah teu sia mah geus puguh pe didinya harita patok oge. Ari si Akang aya di sautin nya. Rek parangnya tuh. Kang. Kang. Hoi. Rek naon adi aing ka dieu? Are pinjem parang. Nah, rek nyeub barang, cokot di dapur. Oh ya siap Kang, ya. Di sebelah mana Kang? Di dinya di dapur dina deukeut tihang nih diselapkeun di dinya cokot. Oh siap Kang, ya. Lain arek goret bah mana gitu maneh? Eta di tonggo ada batas yang Akang, geus garung soalna. Oh, atuh akang ge ka dinya ada. Oh Kang, di heula nya. Kayak akang ka itu da. Iya guys. Kebon geus didateur keluar buka garung kieu. Aduh, ya. Coba ya tadi keluar di kebon ya. Nah, patok bakaya di dieu teh. Ka ieu mah kakak putih teh ka bawa urang ya teh. Ah, ya kula aing beulakeun ya. Kene cek aing teh. Aduh, aku gede. Jangan urang di. Aduh, bener ini kebon teh garung euy, ngapeuteuna ka garungan ya. Aduh. Ampun aing mah. Astagfirullahaladzim, keke aing. Da patok teh itu belah ditu pan peuteuy teh ka bawa ka urang ya teh kunana ka aya di dieu. Aman sia biet nu kana bet. Naon Kang? Lain naon-naon sia cing bale gade bro. Aing naon teh? Ya, bro. Ieu patok make dipindahkeun naon eta peuteuy teh tangka peuteuy ka bawa ka urang ti kabareng pan maneh nyaksian di dinya make dipindahkeun patok. Lain Akang peuteuy mah ka urang. Ya Allah, ai maneh panci kamari ieu ge geus ieu teh ka peuteuy teh ka Akang. Lain ka maneh. Nah kunaon ku maneh make dipindahkeun patok ieu. Ka bawa ka urang ieu mah tangka putih mah bantakan ku Akang dihajanya di patokan. Pan waktu diukur teh teh jeung sasaha jeung maneh waktu diukur teh pan maneh teh aya kunaon eta maneh make dipindahkeun. Pan teh ka peuteuy mah ka bawa ka urang ieu teh. Putih tangka putih mah ka bawa ka urang Kang. Ka bawa ka urang putih mah. Pan harita maneh ngomong nih harita teh basa diukur teh pan jeung maneh dibatak tangka putih teh pan ka bawana teh ka urang geuning harita teh. Agak masalah. Tetep tangka putih mah ka bawa ka urang. Maneh mah teu ngarti-ngarti pokona mah. Pan harita teh jeung maneh waktu pangukuran teh teh jeung sasaha kan jeung maneh. Tangka putih teh ka Akang. Ih, si Akangnya ku bener-bener teh. Padegong jadi adik teh aing mah teu sia mah geus puguh pe di dinya harita patok oge. Ieu mah nu naon ieu batas ieu mah dua aing mah Kang. Ah, naon ieu mah. Nah, tangka putih mah ka bawa ka urang Kang. Pan harita geus dia harita oge geuningan geus dia harita oge nah cer kabina-bina teh ini jadi adik teh padegong ting sia teh. Mana tadi dia? Naon da isi Akangnya. Batasna ge tadi dieu Kang, batasna ge tangka putih teh ka bawa ka urang. Bukan ka bawa ka urang sama badagong pisan hirup teh. Jadi adik teh kitu patut ngalawan ku jadi lanceuk teh teu baleg teh. Ih, si Akangnya. Bu arek teuing aing mah. Tetep Akang teh kudu nyaho nya. Tangka putih teh ka bawa ka urang Kang. Ka bawa ka urang putih teh. Waktu pangukuran teh jeung sasaha cek urang we pan jeung maneh jeung nu jadi adik mata kurang harita kudu di ai maneh eta tangka putih mah kabakaan kunaon ieu make dipindahkeun patokna. Ai kerek-kerek bedogong kok daek mangpaat mah sia tangka putih tah ku sia labok. Jeung tangkana garas sia, geus atuh nyamper-nyamperkeun ka nu jadi lanceuk si aing teh hayang aku adik daek ka sia aing mah. Dog sia. Tika irah gae pangabutuh geus tong datang ka aing sia goblok. Sabar teuing. Tangka putih teh ka bawa ka urang Kang. Sabar teuing kumaha Akang bae mah. Bayar nama sia mah nu jadi adik teh sarakah nu sabenerna mah. Uyuk kudu ngelehan goblok sia mah. Pan harita ge waktu ngukur teh pan jeung sia, da aing teh soranganan. Nah bener teh sia tahakan jeung tangka putih nagara sia. Ngan aing mah titik ti salat ayeuna sia tong aku dulur ka aing tong aku lanceuk sia goblok apa butuh rasakeun ku aing sia. Bodoh teuing Akang arek ngomong naon ka terserah. Batas ieu mah nu boga urang. Halo guys, halo. Eker lagi apa? Lagi ngopi, Lagi guys. ngopi. Nih, lagi ngopi guys. Iya. Lagi ngopi. Ada pertanyaan iya teh. Ada pertanyaan? Pertanyaan apa nih? Kenapa kunaon sebabna ucing lamun di baledog sok ngaliuk? Ayo.
kunaon sebabna ucing baledog sok ngaliuk? Ayo, tanya jawab. Ayo berpikir. Kunaon sebabna ucing di baledog sok ngaliuk? Nah, lamun Indonesia nama kenapa sebabnya kalau kucing dilempar suka nengok gitu. Nengok, so, ayo. Karena dia merasa sakit. Oh, salah. Kurang tepat. Ayo. Kenapa sebabnya kucing di baledog sok ngaliuk? Hayo. Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Ayo, kenapa? Aduh. Kenapa? Aduh. Aduh. Ayo. Karena dia lapar. Oh, kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo. Ayo, gemes, ayo gemes. Ning nong. Ayo. Ayo jawab tuh. Jawab dengan lieur we profesor dokter. Ayo. Kenapa sebabnya kucing di baledog sok ngaliuk? Ayo. Ngaliuk. Nah, sarua anjing ge berenang lamun di baledog ngaliuk. Nya atuh sok. Kunaon sebabna gitu. Ayo. Sababna teh naonnya aduh. Mang Ebit kira mah di baledog ngaliuk meureunnya. Iya karena sakit. Oh, salah, kurang tepat. Oh, karena dia kaget rubas. Oh, bukan kurang tepat. Kurang Ayo. tepat. Karena dia Ayo. Bener tak? dia Profesor, ayo. ngegaur gitunya. Oh, bukan, Lain. salah. Kurang tepat. Ayo kurang tepat. Ayo kurang tepat. Ayo berpikir, ayo. Kan kamu teh kan profesor, ini tarangnya juga lega. Ayo. Ayo kamu teh. Kenapa sebabnya ucing di baledog sok ngaliuk? Ayo berpikir dengan logika. Sebabnya. Aduh. Ayo Taluk, Hah? Taluk. Bener nih taluk. Taluk Bener. Taluk. Asli. Hayangnya hote. Heeh. Soalnya tabogan kaca spion. Bagoy. Aing. Jawabannya teh karena teboga sepion. Eta sok kalau boga sebang kali ya. Ait. Oke. Gagal. Gagal. Gagal.